Alam dunia meni gempar ku penyakit anu anyar, corona cek beja nular, manu saja disalasar. Penyakit anu bahaya lain penyakit corona, tapi anu sabenerna sieun maot cinta dunia. Hariwang hirup teu dahar, sieun usaha teu lancar, hirup sieun henteu beunghar, kana taat jadi bangkar. Nu maot disangka korban, mayitna teu diurusan, maotna pedah ngadadak, geus ninggalkeun kaparduan. Pokana kakuduan, nyolatan rejeng nguburkeun, ngadusan jeung mungkus kafan, eta teu diperhatikeun. Nyaritana keur ikhtiar, bisi panyakitna nular, hatena loba teu sadar, pikih tauhid geus udar. Nyareatna leulewiheun, pikihna teu digurukeun, ikhtiarna dipaksakeun, nyomot dalil diakurkeun. Tauhid ukur ditalar, hatena angger teu sadar, kana kodo sareng qadar, imanna betah di dasar. Mubtadiina teu lepas, hatena teu pati awas, hirupna loba karewas, loba sangka anu teu pas. Ilmu pikih dipilihan, nu cocok nu diteangan, nu penting aya kaolan, dipake pikeun matuaan. Sedeng ari ilmu pikih, ilmu nu paragi milih, nyareat jadi kapanggih, ikhtiar teu pilih-pilih. Ulah nyangka jabariyah, ulah nyangka qadiriyah, da urang ge can parugu, boa lain ahlu sunnah. Nu sae mah hate sadar, maot teh hal nu ilah
Sanajan taya sabab anyar teu kaluar tina qadar kicuk manusa diatur nyawana geng geus diukur rizkina moal ku batur bakal jadi ahli kubur nyareat jeung ikhtiar sing lempeng dina tujuan seja ibadah niatan seja ngudag karidhoan mugi ieu ujian bisa ningkat keimanan pasrah ka anu kagungan nyatana ka zat pangeran wabah nu dipaparinkeun mugi enggal disingkirkeun umat sing disalametkeun tina tekad nu ngufurkeun